Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate cak, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neule anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Yes. Tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae ya kunaon ngalamun bae aya kawin dikawinkeun wae sia eta canghat teh nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh encan geus usaha hayang kawin tolong atuh sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teu Pak Haji wae kate mah je doana gitu bagus bantu batur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu bae dagang bari seuri nya nana yes, dapat tai sumur, bulan, nanti diharap. Mare li jela tina 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaran. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta ai dagang naon nya. Dagang endog cekeun teh atuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna. Poe kate tapi nu kitu ngaranna teh dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Deuk kawin ge maneh hararese, ya teh poe kate ngaranna. Batur geus kawin deui aya aing can padahal ieu teh lobaan awewe, tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe kate teh nu kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang mah salah lalaki hehe. Salah lalaki hehe tah seuri bae eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh bawa grogol tuh. Wah, bae mah. Tah sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh eta atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula tuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare tasa penting eta. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ke pae aki-aki nonton bola tolol. Masya Allah. Ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jan teu nya hokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah mah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun cet urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang subuh. Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus salat nalayana lain lalagan ca Kangjeng Nabi man ahya sahajeuna panu ngahirup-hirup
tafsiran ayat loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat bulan. Bid'ah sama kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab. Aya di Arab mah di ditu ulah. Kecuali awabin biasa itu mah masalah. Ngan ngahajakeun salat rogoib mah ulah bid'ah kos kitu mah. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu. Kos kitu lantaran aya khusus. Lamun urang ngaguguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat. Malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae. Urang macan datang kadinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh ulah. Gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wah tisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun mere ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karitoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang misti meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Apa berarti? Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut aja tolol tah mah. Berak nyanana menyebut ka teu puasa deui. Geus aya tolol deui. Atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa. Geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abes urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kredit orang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi naon kitu ngaranna ganjaranana. 3
Wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ileungikeun balai dunya siksa akhirat moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjaran aman, kurang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaran anak. 7. Sekangjeng Nabi wa man shoma sabata yamin. Saja lemah puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ke Minggu. Ye kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa asup. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi hese jaga tahu dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des teka bisa keneh bae ku puasa Rajab, Masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin saja man puasa 8 poe. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo katanya, iya cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teh puasa 8 poe kan. Moh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh tah urang geus boga kartuna asal asup tah didikeun geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya masuk. Geus sehat-sehat deui, ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang keneh mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayyamin sahajal man puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah itu 10 poe pokoknya barang petan naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sapira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al-ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae.
moal didikeun ka jelema nu sok ngridit kiai teh kiai kamari mah keur ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula kata rajasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tadina cerdas barang ngridit supet hatena itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cupet bae kajian hukum lagi salat teh moal khusuk keras dari anjing kajian hukum aja lain ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cak Allah tuh saya ilmu teu make ilmu aing 10 poe moal pati-pati mentah kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan geus. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae ulah peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbinya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 poe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan oh masalah. Sambungkeun Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu, jangan pindah dahar doa. Tadi dah berang jadi peti. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok di aya-aya tuh puasa di aya-aya. Apa masalah? Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa na puasa kitu, puasa syariat. Tuh kitu. Kanjeng Nabi wa man shoma sabi awal isrin, jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab, nayma kutiba lahu syamu sittina syahran. Ditulis kayak jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. 60 bulan. Lamun satahun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah, geus tasbih siapkeun, bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu, sebulan Rajab ulah diganggu nya, deuk puasa.
Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi guys, asal tak subuh kieu keluar. Kieu keluar zohor asup deui, keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan potok lagi negeri aja. Tah eta nu bagus mah kos gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek. Hayang kanu geuli satu sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa, ngadoa ka Allah Gusti, mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyini Gusti. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngadam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekadkeun. Tuh kiai cenah hayang kerja berat panaudi mah di pabrik manggut teu kudu 27 kilo bae. Tuh abdi mah boro-boro 20 kilo cenah kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. Tujuh poe. Boro-boro 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae. Nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha kitu aja. Lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang. Wah kitu teh bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngini. Masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan. Kamalinan jasa mentak geus asamkeun di jerat 27. Ai praktek barang murid mah ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai teu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Ulah nuturkeun ustad. Tong ustad kredit ka jeung kumaha kos kitu mah. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha gitu. Ngan ulah haji ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu di situ jangan cek bae urang-urang nyana-nyana. Insyaallah diceritakeun ti Sauban nahugola Ciki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanjeun dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat
jeung lurah jeung bupati. Oh masalah di dunia mah, di akhirat mah bermasalah. Bermasalah kiai wanya paparangan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buru tina doa. Waalaikumsalam. Aduh marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetap baik kaditu deui. Masya Allah, doakeun tengah penting urang, Masya Allah, ieu nagara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah beuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa, "Wow." Lamun dihadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beuti teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Mau isi urang, amin. Masa beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di daga masalah. Dina boga nage ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan tirok mada duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Itu dah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan. Bener sebab kula ngadoa nyambung jeung doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeundakeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apaleun Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaballahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksaan.
Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban, ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma'udzibu fi kuburihim muadis ariksa ieu jelema petakan pohara Rajab petakan ieu mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah. Fakultu cek simkuri ya Rasulullah asawmu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azab al-qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus kutus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati. Shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim laki atau awewe puasa sapoe beuting teh sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sanate sarua jeung ibadah sataun soma naharuha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur nyaritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman ku Gusti Allah, diberi kajembaran hati ku Gusti Allah, sehingga orang bisa ngalaksanakan ibadah ka Gusti Allah, terutama duku orang bakal dihadapi bulan Rajab puasa dina jero bulan Rajab. Amin ya robbal. Direncanakeun ku urang takziman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan nu dina bulan ieu bertepatan bulan Rajab aya hiji sejarah anu luar biasa. Lain bae di Indonesia bahkan di mancanegara peringatan Isra dikembangkeun, diramekeun. Di tengah-tengah ngaramekeun peringatan-peringatan Maulid, Isra jeung sajabana loba kelompok-kelompok anu mengkat mengantikeun kana Maulidan jeung Rajaban. Terutama di Indonesia ayeuna geus kadenge bae ku ceuli urang nu ngabid'ahkeun nu ngaharamkeun dengan berbagai alasan nu dikucurkeun ti Saudi Arabia ka dieu. Nah iyalah nu mantak haju kulat semangatna timbul deui yu urang Rajaban terdorong ku tegoran-tegoran masyarakat sebab kahareup bakalna ieu nu ngalarang perayaan Maulidan jeung Rajaban bakal nampak.
sebab geus dikondisikeun modalna ti Saudi Arabia melalui organisasi jeung partai. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu can nyaho kula moal kamere nyaho partai mana anu didanai ku Saudi Arabia nu di jerona ngaharamkeun jeung ngabidahkeun maulidan jeung rajaban ke bakal nampak mantak memeh eta nampak urang gedekeun sakaligus urang nyieun partai. Partaina lain P3, lain Golkar, lain PDI, lain PKB, partai muludan. Kan KPU-na gitu narima ya. Tutup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nuku kurarek disampaikan ke Bapak Bupati, rasa terima kasih anu mendalam. Walaupun di mata orang Cikupa Pak Ismet jore lantaran jalan gajrug-gajrugan. Di mata orang mau jore Pak Ismet lantaran jalana luar biasa hampir sarua jeung laut. Di mata orang Pabuaran Makomo datang ka dieu ge mun teu bari sahiber mah teu bisa. Tapi di mata orang Cilongok Ismet adalah Ismet. Jelek atau baik bupati kita yang telah memindahkan gardu. Jelek atau baik bupati kita yang pernah memindahkan gardu dengan cepat dari pojok sana ke sini. Pemindahannya kurang efektif. Naon sababna? Saat eta eueuh jalan alternatif nu itu jeung belum ada jalan ini. Jadi tergesa-gesa planningna diatur ku sekretarisna Amin Rais. Jadi kurang bagus. Barang jadi eta gardu di dinya tah pas pisan horeng pintu hek. Jadi lamun urang ningali pas lawang aya gardu atuh tidak etis, mending kuburan sekolah mah di dinya. Daripada gardu mah kuburan mah teu bahaya, paling ge jurig ieu mah pan ngabeledug. Mendingan jurig tanu kaluar, mending ngabeledug coba hayo. Mending jurig kan? Asa emang potongan jurig kabeh. Nah, sekalian aya wakil bupati, saya pribadi panitia masjid Desa Sukamantri khususnya umumnya yang sangat peduli terhadap lingkungan di sini dengan pemindahan yang kurang efektif disadari bahwa ini adalah kesalahan kami. Tolong sampaikan ke Bapak Bupati pindahkeun deui. Gitu. Catet eta sebab kacamatna teu hadir sieun ye. Camat anyar teu hadir. Aya eueuh kan? Kemudian Kapolsek anyar teu hadir. Kemudian mana deui nu teu hadir? Ya dan Rabil teu hadir walaupun jelas mah ai di luar mah aya. Aya kege muncul pas dahar pasti. Masalah sih. Masalah hanya kebetulan iya aya putusan Pak Bupati secara formil dicatat, direkam. Iya bukan suara saya, tapi suara masyarakat yang dikeluarkan melalui saya. Jadi sakali deui ka Pak Bupati lamun hayang langgeng jadi bupati nanya teu kudu sabulan deui kudu pindah tanpa make oret-oret. Oret-oret eta permohonan cukup bae wakilna duaan namun henteu disampaikeun awas ngeuna. Yang pertama. Yang kedua, sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang tanpa oret-oret, cuma sekedar bisik-bisik, permohonan jalan telah dilaksanakan secara optimal.
mulai dari naon gitu ngaranna pengurugan sampai pengerasan dan sekarang sudah di hot mix dicor. Bahkan aya tambahan ka dieu barang pemborong nadek balik bebeja ka kula Pak Kiai 2 hari lagi selesai. Saya mohon pamit bisi Pak Kiai keur eueuh. Ulah wae cek kula can anggeus. Udah Pak Kiai udah selesai tinggal nunggu dicor kering. Enca, mana deui? Ieu pangecorkeun ka dinya. Sakjana tahu aja eueuh anggaranana, eueuh aya pangecorkeun. Sakjana tunggu ABT duit ABT-na jang ente, kuari mah tiheulakeun. Eledet dipangecorkeun dunyana. Ya, tetap terima kasih nama atuh ka Bupati jeung ka pelaksana. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Cek ulah aja bupati mah teu pantes jadi bupati. Teu pantes ja Pak Ismet mah, neuleudeuganana nya nama gubernur. Beneran ja? Le bupati mah Rozak Pak, Habib Rozak. Kira mah kuduna jadi gubernur. Neuleud tanjagna, kepinteranana jeung segala rupana nyana pas jadi gubernur. Entak sabenerna mah eta gubernur nu konde teh sakara. Ibatut peding ganti bae ku Pak Ismet. Lah kadengen ku atuh mah enak aja lu. Gua berapa miliar habisnya. Saya sebodoh salaria tuh lah. Eta kahiji. Nomor kedua malam ieu urang rek nyaritakeun ta'ajub. Ta'ajub eta lamun dina alfiyah mah disebutkeun idraku umurin goribah khofiyatis sabab. Manggihan perkara anu aneh anu samar can kanyahoan sabab. Heran cek bahasa urang mah, cek bahasa Arab mah ta'ajub. Barang asup ka dieu lembur Cilongok aya masjid nu sakieu megahna heran amat cenah teh masjid gede amat jeung megah can kanyahoan sababna ta eta ngaranna ta'ajub nu kos kitu. Barang geus nyaho mah sababna iza zahara sabab batalal ajab. Tanyakeun emang eta nyieun masjid gede kitu jeung mahal kitu nang ti mana modalna? Oh lain nang ti sasaha. Modalna ieu eueuh nang ti pamarentahan. Bupati ge teh nyumbang. Camat henteu. Komo ka polsek henteu we bakana. Eueuh nu nyumbang. Emang diulah tanah ulah ku kula. Pak Bupati geus gabisiki ka kula pertama deuk mere 500 juta untuk masjid jangan. Sekula ulah terus terang. Pak Bupati mau urusan jalan bae ta bidang Pak Bupati, masjid bidang kula. Oh nyana ge henteu aya. Maka nyana urusan jalan. Kula urusan masjid. Jadi ieu hasil musyawarah masyarakat Kampung Cilongok. Setelah musyawarah kemudian dilaksanakeun, dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kula nu Allah, masyarakat nu Allah, dititah ku Allah, nyanggakeun ka Allah. Wujudlah sampai saat ieu di 80% menelan biaya 4 miliar leuwih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jerona ieu masjid perlu diketahui 1000 meter. Jadi lamun arasuk ngajajar eta adalah muat 2000. Luhur berarti 2000. Eta renggang berarti 4000 atas bawah. Eta keur carita renggang. Jadi lamun dirapetkeun asup bangsa 5000. Lantaran lolobana emang sok hayang rarapet bae mentak dirapetkeun. Lamun teu rapet teu bagus. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ta'ajub. Barang urang ningali aya jelema di tengah-tengah loba jelema, awewe loba, aya we nu geulis. Hiji bae mencrang luar biasa, masya Allah. Ai itu si juri apa setan udah ta'ajub garana. Ketika ta'ajub aya babacaanna maca subhanallah.
Mun urang manggih nu geulik subhanallah walhamdulillah masyaallah ta eta paranti ta'ajub. Lamun aya jelema naik motor kenceng jasa set melebihi kapasitas ta'ajub teh garana subhanallah walhamdulillah ta eta paranti heran teh subhanallah. Setiap manggih nu aneh-aneh geus teh bacakeun naon subhanallah walhamdulillah eta lalagaan leutik mah dibacana tapi lamun ditimbang ke Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani dua kalimat enteng ala lisan dibacana subhanallah walhamdulillah tapi saqilatani fil mizan berat ditimbangna lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah beratan subhanallah walhamdulillah lain lalagaan nu mantap ku berat-beratna tilok dibaca berat mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah hiji gitu bae guys lamun urang manggih nu aneh naon bae subhanallah walhamdulillah. Antak aya kiai naik angkot barang naik angkot pahareup-hareup jeung si mbak makarok mini aneh kan bagi kiai mah cek nyanda subhanallah cak nu saurang alhamdulillah. Itu salah eta ngan salah nerapkeun. Teu salah ngan salah nerapkeun. Ai dinu kitu-kitu teh mah tulah alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang si Mbah ke rahmatullah. Nailah subhanallah. Lumantak lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi tilu ku subhanallah. Sebab ayat 10 keajaiban di Kangjeng Nabi nu teu pernah aya di salian Kangjeng Nabi. Anu dinazomkeun ku Syekh Nawawi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yurazilluhu fi samsi zufatani dan selanjutnya deuh mun ku urang dihartikeun saeutik bae lam yahtalim qattu Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi baseuh teu pernah ngimpi jima teu pernah Kangjeng Nabi mah maksum Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah ngimpi jima Kangjeng Nabi mah komusna urang mah aya ngimpi jima malah lamun teh mah resep biasa ka awewe sok nanya ka kiai kok ulah dia nu nanya kiai aya jampena naon karanti ngimpi siap nanya ke nu kitu aduh sopan biasa murid nanya ke hayang ngimpi ka Habib Rojak bae ta mah tapi aya babacaan ditulis urang wasyamsi wa duhaha wal laili wasyamsi wa duhaha wal laili wal qamari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza taraha hiji tah sakitu bae tulisna ditulis deui di handapna ditulis wattini wa zaituni wa turi sinin terus tulis deui di handapna wal laili idza yaghsha bangsa lail-lail gitu tah wal laili idza yaghsha di handapna tah nu moal dibere nu di handapna eta nu mahal tah tulis ku urang di leungeun atawa dina kertas urang bacakeun urang hayang ngimpi jeung saha ya Allah ya Rabbi mari saha jadi bupati henteu nya namanya ngimpi wae jeung aing tiupkeun fotoeun dan handapun anggal beuh ujianna ngan moal didikeun ilmu kos kitu mah moal kajian ku kumaha ge geus dipasrahkeun kabeh ka Habib Rojak Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi jima lam yakalim qattu taha mutlaqan abada sapanjang namasa wa matasa aba
aslan fi mada zamadi. Teu pernah helai Kangjeng Nabi mah. Sugan Kangjeng Nabi kaciri, wah, teu pernah. Teu pernah hamuai Kangjeng Nabi mah tina salawat samasa teu pernah wae kajen kukumaha ge. Urang mah urang dek dieu. Nundutan, wah. Kangjeng Nabi teh nu mantak patut dibacakeun subhanallah minhu dawabu falam tahrub. Ka Kangjeng Nabi satu hewan teu pernah ngejat lumpat teu pernah. Kangjeng Nabi panggih jeung mau mendak assalamu alayka ya Rasulullah. Kangjeng pendak sareng gajah mendak assalamu alayka ya Rasulullah. Kangjeng panggih jeung ucing mendak assalamu alayka ya Rasulullah. Coba Haji Pendi mun kapanggih jeung Meng. Ti jauh kene Gus. Oh. Sebab naon ucing ge nyahoeun, Haji Pendi sok netrok aing caknya. Minhu dawabu alam tahu. Wa ma waqa'at zubabatun teu pernah kaentepan ku sireum, teu pernah kaentepan ku laleur, teu pernah kaentepan ku piteut, teu pernah kaentepan ku rambetu. Nu sok nyakitkeun naon? Nyamuk teu pernah. Teu pernah Kangjeng Nabi mah teu daekeun atuh bangsa nyamuk laleur lantaran Kangjeng mah diciptakeun tina nur Allah. Neuk kumaha nyakita atuh. Neuk kumaha nyatu teh moal bisa. Eueuh Kangjeng Nabi katerapan ku laleur kaentepan ku laleur teu aya Kangjeng Nabi mah. Lantaran laleur daek eunteup teh kanu babauan di jero awak urang aya nu bau. Leuheung lalaki mah nu awewe mah 2 kali bauna. Nu mantak loba laleur. Tuh, Masya Allah. Nah iyalah nu mantak patut ka Kangjeng Nabi mah subhanallah. Masya Allah. Bi khalqihi ka'amamin. Pungkur Kangjeng Nabi sami sareng payun. Kangjeng Nabi mah teu kedah ningali kieu ka pangker teh, da katingali ku Kangjeng mah aya saha di tukang teh apaleun. Ieu mangsa Kangjeng Nabi keur salat berjamaah, aya Abu Hurairah sumping, Abu Hurairah teh kurang ngajajarna kurang lempeng. Cak Kangjeng Nabi, "Hai Abu Hurairah, di hareup aya nu lawong, asup ka nyahoan ku Kangjeng Nabi." Masyaallah. Asup Abu Hurairah, jajaran nu tukang masih kurang lempeng, jajaran setelah Abu Hurairah lempengkeun. Masyaallah. Nu baca Kangjeng Nabi mah subhanallah fi khalqihi ka'amamin ru'yatun tabatat wala yurazilluhu isamsi zufatani. Kangjeng di mana mapah kasorot ku sinar panon poe eueuh kalangkangan. Naon nu dik di kalangkangan da Kangjeng mah nur. Eleh nur panon poe ku nur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Kangjeng Nabi. Wa qalbuhu lam yanam. Hatena teu pernah sare, teu pernah kulem wal ainu qadna isat padahal mata mah rajeun nundutan. Kangjeng ge aya nundutan mah biasa, da Kangjeng ge basarun tapi walaysa kal basar. Beda jeung manusia biasa. Nu matak lagu nundutan we kulem bae Kangjeng Nabi. Tapi sanajan soca ieu kulem, soca ieu nundutan, manahna teu pernah nundutan. Apaleun bae. Urang mah sabalikna, mata beunta molotot, hate molor. Mata Kangjeng mah subhanallah, qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura asruhu. Teu pernah katingali tapak Kangjeng kahampangan, Kangjeng kaberatan. Muka bumi teh. Beres kaberatan, beres kahampangan nutup deui. Teu pernah sejarah. Eueuh sejarahna Kangjeng tilas kaberatan sareng kahampanganana katingali. Eueuh ti dituna Kangjeng mah maksum. Tanyakeun ka si Musodek. Ternyata kan ngaku nabi, coba modal apa henteu? Asana sok gede kieu bisa. Nah, lamun aya jelema anu ngaku nabi, heukeun ku urang, heukeun. Kan dia cak urang dia. Yang ngaku nabi bener, ngising coba sia. Aya tayan oh. Memastikan aya tayan, teu percaya aing mah gitu. Panya, aya nabi ngising. Oh ti ditu na wali ge jarang ngising atuh komo nabi. Masya Allah. Kangjeng Nabi mah subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah indah Kangjeng Nabi. Katahu qad alata kauman idza jalasu. Di mana cali Kangjeng Nabi ieu ngaluhuran ti balerea.
mun aya deui nu leuwih luhur deui Kangjeng, tapi stabil Kangjeng. Di mana calik teh pangluhurna bae, subhanallah, kasfahu qad alata qauman idza jalas. Indal wiladati sik ya zabi muhtatani Kangjeng begitu bro ke alam dunia. Parantos disepitan langsung ku Gusti Allah subhanahu iyalah subhanallah. Numantak dina Al-Quran dijelaskan subhanalladzi asra maha suci Allah anu parantos ngaberangkatkeun di abdihi ka hambana nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laila ti peuting geus dicaritakeun taajub aneh numantak dina Al-Quran ge make bahasa subhanalladzi ladzi sote isim mausul isina masdukna da allazi ta isim mausul min siagil umum geus aya masdukna adalah Kangjeng Nabi Allah subhanalladzi sarua jeung subhanallah maha suci Allah nu parantos ngaberangkatkeun ka seorang hambana zahiron wa batinan awak jeung jasadna awak jasad jeung ruhna diberangkatkeun ku Gusti Allah ti peuting berangkatna ka mana ti mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wajib urang kudu percaya lantaran eta nas Al-Qur'an mun di lingkungan ieu di luareun ieu di mana bae aya nu teu percaya ti kalemah pulang anting jadi bae 5 tanya deui ku Kangjeng bari sabaraha 5 naik deui 5 ge ulah moal kuat teuy kudu sabaraha tuh pokona mah tadi diskon deui duh da Kangjeng isina tuh ih ulah balik bae bogeus 5 atuh sabaraha moal amal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae henteu da Kangjeng Nabi mah balik deui moal da Kangjeng Nabi Muhammad isi di balik deui mah lantaran cek Kangjeng cek Gusti kieu cenah 050 dikurangi menjadi 5 ngan umat Kangjeng Nabi mah di asri amsalihah hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah kusa kajian kumaha ge ditarima bae moal kuatin sia ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nu teu salat mah nya ge coba ge bener kuari aduh Allah ya Rabbi Gusti tas asar lain di majlis asar naga henteu kapuri berduyun-duyun barang ditanya di puri asar jam 5 sia geus salat henteu kurang mana teh sia pondok ya bener ya Kangjeng Nabi Musa nyawa wau jeung Haji Pendi atuh tadi bareng ka jeung Haji Pendi teh salat ya 5 dia tekuat Gusti tapi urang mah alhamdulillahirabbil alamin iyalah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu masih seperempat jam ke jam 12 begitu datang Kangjeng langsung Kangjeng calik di batu lamun pernah ka Mekah kabayang Masjidil Haram Maulid Nabi Babus Salam ieu di dia aya batu calik Kangjeng di dinya subuh insyaallah begitu calik cak pikiran Kangjeng aing titah nyampekeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat sedengkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayain aing berangkat ka Masjidil Haram terus naik ka Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana moal percayain keur ngalamun kitu jo Abu Jahal CS mad kernaon mad pugu ieu keur aya anu dilamun bangun pusing amat bad nyeta eta wajalasa deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun Kangjeng nanya kongan puyang amat ya aya naon sih pugu tadi kula betes diisrokeun ku Gusti Isra minaina di mana ila ain ka mana di dieu di Masjidil Haram teh ka Masjidil Aqsa ajo di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha
maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ka luhur langit, haji subuh-subuh kuari geus aya di dia. Berani teu ngomong kos kitu, kama hadastani ilaya lamun ka kulak naon kitu karena ngundang umat sekitar Mekah ye. Ayo. Eta Abu Jahal giat luar biasa. Ya Bani Sakit, ya Bani Lu'ay, ya Bani Ka'ab. Talau kadarieu. Aya nu edan ngomong ya. Kadaya. Oh, darata gog. Geus darariu kabeh. Simpul, aya nu geus nundutan segala. Geus nelancem segala. Cek Abu Jahal, mad, jelema geus loba. Caritakeun kumaha hadis kama haddastani. Caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula. Aya, caritakeun. Kangjeng tina batu langsung tatih. Dulur-dulur wahai Bani Ka'ab, kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu, kaula tadi peting kasih isrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratil Muntaha, kemudian kubailal fajri kula geus aya di dieu. Eta urang Mekah aya nu kieu bae. Ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya. Percaya enggak eta berbagai tingkah manusia saat eta Kanjeng Nabi nyeri luar biasa. Nyeri Kanjeng Nabi, ieu teh kan Rasul, ieu teh dibere wahyu, tapi ketika dakwah teu langsung gegeraan ditarima ku jelema. Nu mantak urang ge lamun dakwah teh tenang wae, kajen. Encan ditita balik Pak ulah kabalik heulanan. Terus bae heulanan. Urang mah encan dibadugan, encan ditimpugan, encan diciduhan, encan dihina, kakara aya nu ngomong kieu doang. Tersepen kala jelema ngadengekeun sia. Terus umaha ngomong deui deui. Ulah kitu ai dakwah mah terus. Meresep teu resep sabada sia. Yang penting aing mah nyampaikeun. Kitu kuduna. Kakakarak mantep Kanjeng Nabi kan gitu. Sanggeusna teu percayaeun teh. Ayeuna mah kieu lah, Ahmad. Cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai. Cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu. Berita-berita maneh teh ieu teu sabaraha, teu percaya bae ngan teu sabaraha, tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana deui. Cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir. Teu percaya enggak. Abu Jahal nanya ke Abu Bakar, naon? Mana percaya? Cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khabaris sama berita-berita langit. Leuwih ti ieu ba'idul min hadza. Kula percaya. Leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah. Tanu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq. Lantaran batur can kahartieun nya mah geus ngabenerkeun. Nu matak riweuh atuh lantaran di luar konstatir, di luar jangkauan manusia. Khariqun lil adat, teu kahartieun harita Kanjeng Nabi ngalalakon ka ditu, teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar. Sekitar Mekah 99%, 9 teu percaya. Nu matak dijejeleh Kanjeng Nabi, dijejeleh Abu Bakar. Percis kos dijejelehna Gus Dur kuari. Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti, tenang we Gus Dur. Gus, di Lampung ada yang ngaku Nabi. Ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong. Nanti juga ada lagi. Kalem deh Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Diterjemah daripada enggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah. Eta cek budak kuari mah. Teu ilmiah, eta jawaban padu. Tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae. Tuarapang kiai ke imah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Cek Gus Dur teh buka dulu itu kitabnya cek Gus Dur teh. Coba diusul fikih, dipikir-pikir. Yang jelas Gus, enggak asal kalau diterjemah. Kan sholat itu dari Allah. Shollu kama ra'aitu usolli kata Kanjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang enggak bisa kan terjemah yang enggak apa-apa.
jago Gus Dur. Jago Gus Dur emang kumaha gitu. Mun aya Cina asup Islam ku ari can maca Quran can bisa. Pan eta salatna make terjemah. Atawa lamun mau terjemah cicing salobana Fatihah bae atawa maca bacaan salian Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba. Atuh Gus Dur teh ya. Gus Dur. Hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kangjeng Nabi teu kaharti tah. Tapi terus Kangjeng Nabi didesak ku manusia saat eta. Mat, kuari kieu lah. Lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa, keun heula ka luhur langit mah. Kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa. Tah, gigireun belah ditun aya naon, gigireun belah dieuna aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha. Aya. Ditataan ku Kangjeng Nabi. Belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu keneh. Hareupna kitu keneh belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang, cek manusia cek masyarakat lawangna eta tara coba lawangna dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 lantaran henteu konsentrasi kan Kangjeng waktu diisrokeun teh teu ngitungan lawang kan teu ngitung pan urang ge lamun nganjang pan dilok hitungan lawang ilok atuh malah lawang hareup teu nyaho lolobana lawang tukang kan ai arosok manyarahoan pugu tah Kangjeng kebingungan dirinya, masya Allah, cak Kangjeng, subhanallah, subhanallah, wah, asana teter ya, lawang pan, teu nyaho, sedeket di desa, sabaraha lawang na, ayo cepat, masya Allah, kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng, Allah karim, Kangjeng bungahna luar biasa, cak Kangjeng, lawang Masjidil Aqsa. Belah kanan hiji 2 3, belah hareup hiji 2 3, belah kiri hiji 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jigana. Cak anu geus ka Masjidil Aqsa, ja bener cerita Muhammad. Ih, bener jasa sama teu misreu setik-setik acat. Masyaallah dideuleukeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareukeun Kangjeng Nabi ge sakiceuk atuh ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kaluhur sakiceuk pun cara sakiceuk mah tuh babay ulah sagede Kangjeng waliullah kuari ieu mah kuari teu kudu baheula kuari masih loba keneh anu dideket-deketkeun ku Gusti disebut ilmu poi aya inget waktu almarhum abah kula Muriang parah luar biasa kemudian aya Habib Toha almarhum datang ngendong Habib doa, saya akan buatkan obat. Habib bahkan tepuguh nyeun obatnya nya. Apa Habib obatnya kecap? Habib Toha tuh kecap sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Nih jeruk nipisna zaman ya Bang Haji Singi nyahoeun meureun jeruk ka Tanabang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis. Hesek lah jeruk nipis. Di teangan Serang, Pandeglang, Tangerang, ka Jakarta, eueuh tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri. Kunaon tuh? Ya besok aja cek Habib Tuhan teh. Besok bener tas subuh teh mawa 3 eta jeruk nipis masih keneh nyak selakan ken. Naonna kana? Getahna aya daunan hiji dibawa. Nih, yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipis. Ini Bib dari mana? Anak dari Irak katanya. Sanggeunahna beta ngomong dari Irak. Wallahu a'lam di mana nu jelas bener dideketkeun tangkal jeruk nipis teh. Cokot. Diramu punyana. Sahiji kecap sabotol, kemudian dicukahan, di jeruk nipisan, dibaca-bacaan punyana. Minum nih. Kalau habis ente apa namanya sembuh, kalau gak sembuh ya mati cenah. Macam-macam Habib itu kok emang kok itu potongan Habib mah. Tibaheula. Unik Habib mah emang. Ya nama kudu di museum kan emang.
Diinum tak almarhum. Lak bari ucapan Wahab bin Toha. Masya Allah. Dengan cepat. Eta asma hilang. Ya Allah ya Rabbi. Terus jalan memang ngagodaan bin Toha maka abah teh ngagodaan ya cager. Alhasil cager we ngendong deui. Barang ngendong deui peting nate ta peting. Nyana lila di masjid, abah mengaji di majelis, balik di masjid mawa korma. Saat eta lain cara kuari, hese korma. Ana bawa korma tuh. Dari mana be? Sebentar ana lari ke Mekah dulu. Coba eta deket jangan Mekah. Ya Allah, ya Rabbi. Habib Abbas siapa Habib Abbas? Habib Abbas mau naik sepeda baik. Nah, bari terus gua berojak naik sepeda. Ngan bedana Habib Abbas lah sepedana tilap di kompak-kompaknya nama. Endahan dibengker bae kana mah. Make karet. Habib Abbas almarhum, almaghfurlah. Nah, ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha, Habib Alwi, kabehan ke arah ya Habib Ahmad. Bib, kita ziarah ke mana? Keluar Batang. Duluan aja ke sono. Enggak, kita bareng-bareng. Habib kan senang bareng-bareng. Enggak, ini lagi repot dulu. Udah kita bareng-bareng ke sono. Kan zaman naik mobil Austin kan. Duluan, ntar saya nyusul pakai sepeda. Mana bisa pakai sepeda bareng. Iya tuh, udah situ naik mobil, saya naik sepeda, kita balap yuk. Iya udah, balap sana. Eta mobil eleh. Mobil eleh, set. Maju. Eleh mobil berhenti, Allah doaku. Aduh, salah. Habib Abbas lain letik-letik jelema. Tah, karar itu. Numantak, sing ada, Habib masih ada. Ya Allah, ya Rabbi. Iji bangsa, Habib Abbas diajakkan itu. Kemana? Ke Banten. Ku Habib Alwi. Bib, kita ke Banten? Enggak. Enggak, gitu sama-sama. Cuman pengen dihadiahin sama Habib. Naik apa? Ya, naik oplet. Katanya. Ada perempuannya. Banyak, atuh ya. Banyak juga saudara-saudara kita. Kagak. Udah duluan aja, ntar saya nungguin di sana di Banten. Naik apa? Ya, naik sepeda saya. Geus bae dari tanah Ciheula naik oplet. Habib Abbas bakar kerek we di Banten. Ker. Itu dararatan. Ini Habib Abbas berada di sini. Beb, bangun. Lama amat sih. Masya Allah. Etalah Habib eta. Lain Habib bae. Sahabat lamun geus diangkat jadi wali. Banten dideketkeun Salengkah. Di Mekah kalengkat, nemantak besi di Cikupa aya nu teu Jumat ulah diantepkeun. Rantai. Ditanya sia teu Jumat, aing mah teh di Mekah buku Jumatna. Cabok. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus mengarah kana kesucian batin. Tentuna Kangjeng Nabi diusulkeun ka Allah hirup-hirup, dilangsungkeun ka Gusti Allah henteu sembarangan. Di samping maksum boga keajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci. Lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda. Ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah, urang mah terbuat tina taneuh pandeuri. Setelah urang diciptakeun dina rahmi ibu, kemudian ruh dicokot nu urang diasupkeun. Nah ieu roh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu. Maka roh sabenerna mah henteu betaheun di jero awak urang eta. Nah ieulah urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu. Nu jelas roh urang bakal kaluar ti awak urang bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awak urang nama dikubur tapi sepak terjang selama hirup urang ialah anu bakal dihisab. Mangka sing hade, nah mengarah kana kesucian, Kangjeng teh gambaran, Kangjeng teh mirah, Kangjeng teh kaca. Urang selaku umatna nu geus dijelaskeun ku Kangjeng al ulama warasatul anbiya. Nah ieu terus warasah-warasahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri. Digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakitna dikanyahokeun, deuk belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak penyakit, lamun geus suci penyakit batinna, urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang. Lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat
lain awak nu perasaan salat tapi roh, urang ngomong nu boga perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh, nu mantak engke ge aya cak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah lantaran roh mah bisa apung-apung. Tah, tinggal urang nyaritakeun eta ye, beuki peuting ye, mantap ye, sugan teh balik urang halaliber kabeh. Insya Allah asana ye balik bakal haliber lantaran berkat. Nah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan-perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat urang bakal babarengan asup ka sorga Allah Subhanahu wa taala. Ieu urang ngahiji lantaran eueuh hartina papisah jeung paberencai. Kasalahan-kasalahan biasa manusia mah, tapi ulah dikembang biakeun. Ieu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tetangga, urang silih hampurakeun abeh urang maot, malakal mautna kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pas jam 12 alhamdulillahirabbil alamin. Urayan ti awal tepi ka akhir baik kula maupun lain kula, baik eta ketua panitia maupun wakil Bapak Bupati, urang hampurakeun kabehnya kasalahan-kasalahanana hampurakeun, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala.